Pamirsa sadaya, dina waktos ayeuna mah dongengna teu nganggo carios cabul. Dongeng Sunda di bosna Cangehgar. Naon teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Anu disanggakeun ku alpukahna. Saderek nyeri huntu, naha sok ngegel sapatu, ubaran bae ku batu, takol ku halu, dagor ku palu, puas ya. Obat nyeri huntu palu, jaminan mutu. Space jang iklannya bener. Da kukupingan mah urang teh bakal disupport ku hiji produk udud. Alhamdulillah. Sing saengal da. Sumuhun. Wios da can monetes ge. Ku abdi disebat we nu bade ngadukungna nyaeta Angdoli. Ay, bos hiji produk udud. Alhamdulillah diantos ah. Pamirsa sadaya, dinten ieu mah urang ngadongengkeun kaayaan masyarakat sekitar anu keur tren, keur viral, tur anu loba diramekeun. Biasana obrolanna teu jauh ti kasapopoean atau kasaharian. Urang dongengkeun di hiji imah anu geus teu birek deui, Hiji kaluargi pangdanya. hiji imah nu dina sebut tanamah nyaeta bos kosan. Oh, duh. Nyaeta Bumina Ceeti. Keur diuk Ceeti bari uncang angge, suku dioyag-oyag bari dilipetkeun. Nya dibaturan ku teh haneut jeung gogorengan. Aduh, raos. Panon poe isuk-isuk ngahaneutan bari moyan. Ceeti anjeuna gumarendeng jiga kieu. Naon gumarendeng? Gumarendeng teh ngagerentes. Dipikir-pikir mah ayeuna teh beki disebut wurid henteu. Lain mana mangke jadi si ibu. Tong disada. Jol pan beda carita sok belegu. Dipikir-pikir mah ayeuna teh sebut wurid henteu. Tapi disebut biasa-biasa wae. Indonesia teh sedang tidak baik-baik saja. Kamana si Imas nih? Imas! Jeng tekuat seri nih. Imas! Adieu, baturan ibu ngopi bari moyan. Saya sadek kedap juragan nuju ieu mah poean. Apaan popoyan mah geus dipake open. Pegang canggaring. Hui, panginten di open mah atuh juragan. Ada Imas? Aya pikir salah naon juragan. Baturan we ibu di dieu. Imas teh geus sabaraha taun gawe di ibu. Alhamdulillah juragan, hatur nuhun Imas tos ditaros gitu. Dari waktos mah geuningan tos belasan. Nya sareng ibu teh. Nya belasan tahun. Alhamdulillah hirup kene. Terus gitu. Saware mah babaturan geus maraos. Sok saradih juragan aing ngopi enget ngobrolkeun utas parupus teh. Dinten kamari kenging WhatsApp. Cek ibu teh asa bulan-bulan Juni Juli kamari geuningannya rame di grup teh. Aduh innalillahi dina wah sagala di medsos innalillahi. Kamari terakhir aya WhatsApp innalillahi cenah. Tapi henteu ngangge papanjangan deui kan innalillahi. Cenah si Bernard maot. Si cek ibu teh. Nah babaturan teu boga ngaran Bernard deui. Susah si nya. Ari pek teh iguana.
Nah kuat kadi innalillahikeun juragan. Apakat kunya ahwe de makhluk. Mohon. Asa obrolan nu tadi. Kan terinspirasi. Laras. Nya eta. Jelema teh lamun mentafakuri nya. Rehna umur teh urang teh kakara kamari minggu geus minggu deui. Laras. Kakara kamari Salasa geus Salasa deui. Laras. Lamun kolot baheula mah lamun ngitung poe teh sok di 2 kalikeun nih. Cingan kumaha geuning. Misalnya Senin Selasa Rebo eta teh 10 poe. Senin Selasa Rebo 10 poe eta teh ngitung teh cara ngitung teh. Imas foto asa Senin eta teh 8. Senin mohon 8. Nya Selasa Rebo eta teh 10. Oh nya. Jadi lamun ngitung teh sok itu misalnya nincak di poe Rebo misalnya. Rebo Kamis Jumaah eta teh 10. Oh. Kakara apalnya. Kakara. Da baru dah kayak Teu make. Moal. Lieu. Teu make. Sabab lamun 2 kali nyebut poe 8. Gitu. Ilmu teh. Laras alhamdulillah juragan hatur nuhun. Nya. Anjing terus dipasihan ilmu ku Nah, juragan. pan urang teh teu apa geuningan. Laras. Aing aku geus 48 tahun geuning odob kene urang teh. Ai Imas boga salaki teu baheula. Kapungkur mah gaduh. Kantos ka urang Arab. Ka urang Arab. Mohon. Se. Aing rek se. Mane ag. Jadi teu kuat ngomong. Se eta teh sanes. Sanes. Oh. Kapungkur mah anjeunna teh keamanan. Oh, nya pan anu seh mah alam. Seh. Lain Peti Vera. Kemana nya? Ya, memburu atau berburu wae saurna. Oh gitu. Anjeunna mah. Moro gitu. Moro. Bagong. Sanes. Moro naon? Yang berburu hobi berburu. Anjeunna mah hobina berburu. Kade cep alam. Hirup teh teh salalawasna. Maehan makhluk teh aya konsekuensina. Terus Teu samata-mata Gusti Allah ngahirupkeun hiji makhluk lamun eueuh alesanana gitu. atau eueuh gunana. Ya rehna aya daun ragrag salamar oge atas izin Allah. Ayeuna makhluk dihirupkeun tuluy ditemak ku urang teh. Eueuh alasan. Ngan saukur hobi. Nah, ada ibu anjing hobi jangan si alam. Atuh da sok keuheuh jelema nu dua jeung ibu sok ibu pun tentu ngararamaknya. Mohon cing. Jelema nu hobi moro jeung jelema nu hobi mancing. Eta kamari ge dibahas tah. Ibu masuk Gusti waktu teh nya hiji cidek waktu teh ti misalna ti subuh ka lohor-lohor ka asar-asar ka magrib waktu teh cidek tong boro ngomongkeun jauh-jauh lah ngomongkeun poe we apan ti jam waktu salat ka waktu salat teh cidek waktu laras dipake mancing. Aduh pan meureun mending dipake untuk ya hal-hal yang berguna laras dibanding cimbepleu diuk dina jodoh. Da saurna ge juragan kieu saurna teh jalmi mah cenah dipundutna teh cenah dipundut ieu nya maotna cenah gitu dina kaayaan kumaha urang sapopoe karesepna misalna aya mancing san init mancing bisa wae keur mancing atau balik mancing nya gitu jelema nu resep rucah misalnya nya aya geuning maot dina luhureun dada luhureun beuteung. Naudzubillahi min dzalik ajuragan. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Jelema nu resep babalapan paehna mobil. Bisa jadi. Nu resep motoran babalapan paehna motor. Gitu. Aya jelema nu resepnya orai maot ku orai. Da geus teu aneh. Memang gitu. Mantak biasakeun urang hirup di masjid. Daras teh gitu. Niatkeun bahwa urang teh hiji waktu mah boh balik di masjid gitu. Boh dalam keayaan di masjid boh niat rek eret berangkat ke masjid eta teh geus jadi catatan anu bakal dijadikeun artina memang malaikat geus nyata. Duh hatur nuhun juragan Imas di emutan sabatang
Bentar, ibu. Si ibu masuk ke mana-mana. Apaan sih rek disupport? Oh iya bener. Imas kayak gitu masa batang. Bentar. Allahu Akbar. Da lamun dipikir-pikir mah da kitu geuningannya. Bener. Hiji urang teh teu apal, iraha rek maot, iraha dik dipunutna. Kadua urang teh Allahu Akbar. Cicing heula ibu keur ngomong. Bu Imas aturan buka. Cik buka ka itu. Kayak sekedap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Kalebet. Imas, Kah? Bu Eti. Nah, Imas nyasain nama kalem Bu Eti. Teuing, beda geus dipapatahan. Enjing atuh dakang tos di papatahan ieu. Biasa we abdi datang teh sok ngamek. Rek naon ka dieu gitu. Ya gitu. Hari kamari di mana? Asa WhatsApp, telepon, tetiasa dihubungi. Kawan. Ya mungkin oke Imas ngomong atau da maknya Imas. Ya. Tapi tenang naon lah. Bu Eti, abdi teh aya nu hoyong didugikeun. Naon masalah naon? Ya masalah pandemi Bu Eti. Aduh. Pan abdi teh hirup teh nanaon ge pandemi. Maksudna kumaha? Nya jika ngabeca kan pan demi dapur ngebul abdi teh. Tuluy Nya kore-kore pagawean gitunya abdi teh pan demi menyambung kehidupan. Aduh. lain eta pandemi mah beleguk. Pandemi mah penyakit. Lain sih gak nyokot ngaran eta kafe geuning demi pandemi. Lain. Oh, sanes eta berarti? Lain. Pandemi mah penyakit anu kaayaan teh sadunya. Tah. Oh. Nah, sing anu eungah. Ngapan saya mah boga komorbid. Bek. Mohon Gusti, abdi masieun. Aduh, amit-amit teh nya. Naudzubillah min zalik kajantenan abdi lamun abdi kajantenan kena ku eta si eta gitu. Nuhun. Jigana abdi mah mau salamet berarti. Aduh. Nya antak lobaan ayeuna teh amal ibadah. Da teu nyaho ibu oge. Tuh, sakram. Bisa jadi nu katingali sehat jika Deddy Corbuzier. Badag awakna. Pakai singlet wae nya Make juragan. singlet wae. Dimasak nonton da eta. Tah, kakelek-kelek teh bisa rapet. Saking ku gede. Da sok Terus punten nya juragan. Asa ngageungan eta teh. pinarena. Sok titah rapet jasa kelekna da mah bisa. Da eta mah lain legeg. Iya. Sabab kehalangan ku otot. Nya abdi mah berarti lamun nya gitu abdi beunang. Geus nyeut wasiat abdi mah dina koropak beca ge. Aduh. Lamun abdi pondok umur punten ieu beca lelang. Aduh. Pangmayarkeun kana utang-utang abdi gitu. Sae. Sabaraha hutangna? Nya duit ka ayeuna teh aya meureun kana 34 juta mah. Ari beca lamun dijual. Jual. Nya 5 juta. Gitu. Biar lo make deh. Di kumaha atuh da sok-sok lo bengeclok hirup teh. Nya atuh da kahirupan atuh berarti da teu kitu mah abdi teu bisa hirup. Tah. Juragan nanya. Naon? Sok nyepelekeun kagungan urang. Hirup mah geus dijamin ku Gusti. Hubunganana beca jeung hirup. Eueuh. Ya. Sakumna makhluk nu kumalenang di alam dunia Dangukeun sakang. geus di rejekian ku Gusti. Tah. Cacing eueuh sukuan. Eueuh leungeunna. Eueuh panonan. Leueur ongkoh. Tapi bisa Nya cacing pan leueur juragan. kata ge mun di Cidoacu. Leueur. Ya cacing wae ge bisa neangan rezeki, bisa neangan dahare. Atuh manehna poho luhur teuing tina taneuh. Kapangi ku hayam cok. Cok dipacok. Jadi naon? Rezeki jang Hayam. hayam. Itu.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tak kudu cari. Tak kudu. Hai Mas kita dia yang ceri juragan ditahan we. Nah isi Imam Mitra kakak. Astagfirullahaladzim. Allah. Halus istighfar kan tak kudu cari. Sok. Kuping kene lah. Hayam gestar cacing. Korek. Asup ka kanan. Gap ditewak ku nu boga. Saha lu gaduna Nu juragan? boga hayam. Tuluy dipencit. Tuh, Jadi naon? katuang. Jadi katuangan rezeki kanu boga hayam. Nah, gitu. Kitu we muter. Sabab naon oge aya nu ngaturna. Ras. Ulah nepi ka sieun hirup di alam dunia teu bisa kaparaban. Ibu marek nanya, di Indonesia jelema anu miskin samiskin-miskinna bisa dahar teu? Anu tiasa. Nanya heula. Mohon. Ieu mah dibandingkan ka negara lain. Mohon. Anggap ke Afrika misalnya. Mohon. Hirup di Indonesia jelema anu miskin bisa dahar teu? Tiasa. Bisa. Lamun daek usaha. Ya, kasampe-sampe tinggal nyabut. Laras. Nya, Laras. sampeuna can ayaan beutian ka daun-daunna bisa dihaka. Allah. Juga satu. Ya, ieu mah cek Laras. istilah. Mohon. Kasarna lah. Cek gitu. kasarna. Ningali misalnya aya tales tepan beutina teh ngeunah. Laras. Boh disepan, boh dikulub, boh digoreng. Kabuki Imas juragan. Ayeuna misalnya beutina leutik keneh lompongna. Aduh. Eta teh sayur lompong teh kamu Aduh. diopor. Aduh. Cudem. Nikmeh. Daunna bisa dipakai jang buntil. Aduh. Laras Bu Eti, Naon? buntil. Oh, dia masak teh. Ini masih can masak. Aduh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nampi Bu Eti, laras Bu Eti mah aya wae mundal ilmu teh. Bu Eti tos 17 menit kumaha? Baik orang beri 20 menit. Karena saya nama. Jadi abdi teh teu kedah sieun ku melenang di bumi alam teh Bu Eti nya. Nya, apan orang teh geus direjekian ku Gusti. Rehna jodoh, pati, bagja, cilaka. Ku Gusti teh geus dibere jatah. Nah tuh abdi ayeuna kena dudaan duit ka ayeuna. Teu usaha. Teu neangan. Da hayangna nu geulis. Hayangna nu sampurna. Sok teangan. Rana nu daek diajak kawin sekalian dia ki aya moal. Nya aya Bu Eti ngan teu geulis. Teu usaha jeung hayang nu alus. Dah gitu. Pilih. Dipilih da loba randa anu anakna 1 2 3 teu kaparaban. Gitu. Lamun daek mah eta jadi ladang ibadah, ladang amal. Allahu Akbar. Teu kudu cari. Capek. Si salah malikeun. Swanten. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Abdi teh kedah mesantren geuning among ka dieu we kenging ilmu. Dah. Nuhun Imas. Naon ka Imas ka ibu. Naon atuh ieu? Lain muhrim. Jeung nyuman Celepot. beleguk cenah. Bu Eti, punten abdi teh bade nyusah. Tah, Geus geningan. moal jauh. Jauh si Mitra. Ya. Salah. Ibu nu ngomong iya. Mangga tuh Bu Eti. Ya. Aya. Aduh, alhamdulillah. Mana teh swantenan Bu Eti? Nah, itu mah kerupuk ibu. Ais. Kira salah ibu teh. Dadu ayana ieu geus bayar. Pasti hanang nanti ibu. Bagi nanti pada masihan amplop Bu Eti teh geuning mana keresek. Nya ieu ranginang. Dia mau minta duit di bere ranginang si ibu. Ranginang. Atur Bu Eti abdi teh peryogi atahna. Nya ieu ge gorengan. Sanes ranginang atah Bu Eti. Atahna teh ieu tah cien. Aduh. Abdi teh bade namut tewantun sieun abdi teu bisa malikeun. Laik barang penta abdi ge boga harga diri da usaha keneh kana ngabeca mah sanggup ngandin dan ayeuna abdi teu gaduh hartos. Cantuang abdi teh. Aduh. Ang ceurik Ka dapur jeung si Imas. Imas beres sangu.
Duit mah ku ibu dibere. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta nuhun. Guys. Ibu dek ai ini teh lah. Nya sakit we dinten ayeuna. Aduh, Imas. Beres sang atuh sih. saya kan emang. Sakit teh heula we. Assalamualaikum. Bisa Ulah hilap di subrek. share, Sareng komen. like oge. Mohon. Ceeti. Pamit. I love you. Goodbye.